Mana surat-surat? Surat-surat. Surat nan, ai mana kos polisi wae tuh. Iji teu pakai helm. Lah ai mana polisi apa hansip? Hansip. Ya aku naon hilang. Eta tompelan. Buset, dompet teu meunang cenah, Neng. Bawa awewet iji. Itu kan di kampung, pila aku masih kena ditilang atuh. Atuh, hansip nilang. Oh, aturan ti saha? Ai perintahna tilang. Perintah ti juri atuh. Ayo kabeh. Mang sudah kumaha Anu yuk. surat teh mokeun. Surat naon? Surat SNK, surat motor. Kala, surat atuh tadi. Pan urang teh ngojek ka di Sugan teh mawa surat. Heuh, tunggu dicoba tuh. Ngilu ka mana? Ngilu di kantor ayo. Bisa. Ayo ngilu. Kayak heula pan ieu urang. Ayo surat eueuh. Ya suratna. Kos polisi. Kayak heula pan urang teh ngojek ka dieu teh can ge nyampe imah acan. Masalahna naon mau Bae ngilu di kantor. Eta kunci ka dieu keun. Bae. Kayak urusanna di kantor. Kantor naon? Sidang. Di sidang. Kayak juga pakai helm, kayak di mau mawa helm urang mawa. Seksi, nu hiji pakai tompel. Aing lamun aya parat ku aing dilawan. Ayo ngilu. Ka mana ngilu ka mana? Ayo di dinya. Ka mana? Bari itu uang cicang-cang heula ku. Awewe mah di urusan hansip. Aing kalabatan domba. Wayana kayak gitu pakai SIM. Cuma naon? Ieu budak teh mabok gitu. Tingnya dari tulungan om. Lumayan awalnya urusan hansip. Kayak urusan di sidang weh. Wah pelanggaran. Wah aing maning setoran motor. Mending itu Motor bodong iya usuratan. Aya Mana surat? Tong tarik teh nyeri aing. Aduh kumaha ieu? Aduh hansip. Wah temen. Wah nya di dinya nya. Wah. Awalnya urusan hansip. Ini nggak Wih ka mana pan? ke rumah jangan kaki ge. Yeh, dari mana? Wih. Yang mah diantarkeun heula. Deket neng wah. Iya di kantor polisi sidang kayak urusan itu tuh dicangcang juga domba. Ini lu marenan. Lempang jangan kaki dihansip. Apa belum hilang pak? Hilang tadi di jalan. Maksudnya nilang naon? Hilang motor. Pentaris meureun. Motor. Nilang motor saesia nih. Motor batur ya cuma ternyata tinggalin. Pi omongin ieu mah. Hilang deh ya. Ini saya. Ini na. Anak mana ieu boga motor cenah nang nilang? Nang nilang kumaha? Hilang di jalan deh, mamang bus pikun ge. Nilang apa pamere? Hilang. Pentaris meureun palurah meureun. Hilang polisi, menghilang abdi. Mahan ieu budak nilangan motor batur ya Allah. Nilang mah polisi ieu. Oh, jadi buktikan hilang ge nya, tungguan mah di bapak nya. Jadi hilang motor. Nilang motor. Anar kemade. Mangkat dik hilang jadi. Masya Allah ngali. Tungguan bah. Mah nya hilang euy, jadi. Bulan pakai atau pakai helm. Tegaduh Ini bapak. mana suratnya? Serangan wae. Lalaki mana? Lalakinya tuh ayah. Wayana tilang ini mah. Tilang kunaon? Tilang tuh Apa dimegang? biasa tilang ini setiap gang ditilang. Tilang kumaha tuh Mana suratnya? Turun motor ke bawah ini. Embung. Turun motor ke bawah. Tuh jeung Aar itu aya eta. Ayo. Jadi disilakan ya. Nya sok bae. Sok buru naik. Naon gitu Neng? Itu puguh Pak, si tompel di Grogod ku teuing hangsip saha lah pokona mah motor lagi di bawah. Eta meureun anak mah Esi. Heeh. Aduh hancip anyar. Aduh, pel. Aduh. Kunaon? Ai lurah kumaha boga iinguan anak buah teh
urang keur ngojek Sirana Sineli di Borogot kawas kieu. Heuh naon pasalna cenah? Ngomong nanti cenah urang polisi desa cenah. Bagus, urang samper ke ditu ulah kurang-kurang malum nya pelnya. Nya, tapi ngomong lepasin ieu. Aduh. Ada yang mau tuh siapa di dia? Pel. Duh. Nun Pak. Hai deh, urang aja langsung ke ditu. Kama esi. Ayo. Ka dieu we, ka dieu. Kurang. Jangan tadi wae. Astagfirullahaladzim. Pak, nyerah. Wena tah. Aduh, ya. Asyik nang naon di Hilang wae. motor ya wena. Iya, kumaha nyeureun kieu ya ampun. Juga deh. Sina naonan geura. Neng. Aduh, ari neng naonan. Ya kadia cuk kadia. Jeung budak saha teh aing mah. Aing kumaha maksudna ieu ditilang kumaha? Hilang. Hilang terus dibawa ka dieu. Terima. Dih. Meureun hayang jadi polisi teh meureunan. Ya. Mane tuh udah tadi kakak ngomongna bisa teu nilangna tuh dah. Ai kami mah sugan teh lain ieu. Maksudna teh diajar nilang lain. Nilang sabenerna. Ya wena. Diomongin wae teh ya Lawan ampun. wae. Duh, kumaha ieu geura geus kieu ieu maneh. Eta karunya mah eta budakna tanya tim eta kumaha. Aya geus boga ieu mah aya nu bogana. Meureun jeung motorna neng. Coba ka dieu, ieu motor saha geura ieu? Jelmana urang mana? Dicangcang di situ. Asup. Mana kos domba wae ieu. Wah, ya surat eueuhan, helm teh dipake bawa awe cek. Ieu lain tugas. Kanu tompel. Lain tugas maneh nilang. Polisi maneh kan jadi polisi. Betul endo tompelan teh jadi ditilang. Jelema eta tompelan ditilang jelema kumaha. Cangcang tuh kayaknya jangan. Karek kumaha itu jelema kumaha atuh tempo atuh. Di mana dicangcang ajang? Kakak rambutan. Rambutan mana ari maneh? Ya eta dinya. Anjing tak rambutan kos apa batur. Batur cangcang gerak karunya. Ieu mah luar. Hampuraeun. Lain hampura-hampura. Oh, geus kayak urang bereskeun lah. Ieu. Kana Kang? Kadeu. Ya lurah ieu. Jelema na teh ieu dah ieu. Aduh. Hampuraeun ieu teh budak teh. Nyanengnya Neng ge sami deui. Cing ieu teh. Sami. Ieu teh budak teh hampuraeun. Ieu teh kumaha eta na kawitna ieu teh palurah. Ieu mah. Jadi budak teh cenah nilang. Nilang di jalan. Apan tadi teh meureunnan nyabahnya. Heuh kumaha cenah? Aduh ya Allah, kumaha itu Lurah? Jang, ai ujang mah tugasna lain nilang lain. Ya. Jaga di nu hajat, kontrol nu ngaroda. Tah ayeuna mah kieu we pel nya. Motor masuk carokot, ujang ulah sakali-kali deui ieu bapak anu ngebel heula ya. Nya pel, kitu we amanat. Hukum pisan kos ieu. Nya ke beberes lah ieu aya nu nelepen heula ya bapak ya. Keur burang giru nya, heeh. Heeh, tudah ge meni pusing nya jang nya ade nya. Ya, jangan si bapak ke lain eta, ieu kan nilangan ieu batur, bapak mah masa latihan. Maneh ieu eta mah. Ya ampun. Hari itu terus orang kumaha. Bilang sidang, sidang naon? Sidang KUA. Ya, asakuleuh eta. Ai mana sudah sebenarnya yang jadi naon? Polisi. Yang gini kan pakai baju hansip. Kita hurah. Kita lurah mah udah dateng izinan sia. Izinan tadi ka Tidak hurah. mana suratna? Poho tinggalan di imah. Ah, sama alamat bapak Oh, sia. ibadi mana ai mana pan imah mana teh ieu. Budak bukan ta. Da motor aya kitu na Ah, gabel. teu bisa kitu. Jangan. Teu bisa kitu bisa. Heuh hampuraeun lah anak bapak kumaha da kieu. Ya anak bapak mah kitu tiba. Dari bapak gaya kau sungai sengir tepuguh duh aya keserius. Mana mah ya? Bapak, abdi anu rek digawe ge tungtunganna mah. Tuh. Tinggalkeun we Kumaha ka ini? asup. Ada digawe dagang cincau ya. Waktu jadina. Karunya geura batur. Biasa beul teh budak ieu. Beungeut teh beli sarua jeung indungna. Jang ya. merek ya. Hah? Beda merek Beli ya. sepatu. Geura Blok teh nepikeun teu jadi. rek ka mana Arek neng? nyeblok. Arek nyeblok ya. Nyeblok. Nyeblok. Nyeblok naon? Nyeblok naon? Sama sebelah ke sini jauh-jauh nyeblok. Muncul baik cokot. Embong aingna. Lumayan ganti rugi. Kajen. Sidang wae ieu mah. Sidang kemana? Enak wae. Ya bogain salaki ieu mah. Tanggung jawab. Salaki nang Abah.
Iya. Oh iya. Ayo teh mama ngetes mau Mah kita biasa jang dah. Geus, mana lamun jadi polisi mah jadi polisi. Ngani urang wadakin dong mana? Enggak, Oh, nyanya wae sih mah aya mah. ya atuh abdi mah. Buset.